Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Dicarioskeun dina hiji kitab ada seorang ulama besar, seorang waliullah, seorang sufi ahli tasawuf, jenengana Ibrahim bin Adham. Anjeun seorang ulama besar, seorang wali anu sepanjang hidupna anjeunna ibadah teu leungeun. Sakali waktos sabada anjeunna beres munggah haji di Mekah, rek berangkat menuju ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kusabab perjalanan lumayan tebih sekitar 3 sampai 4 bulan, anjeunna di pasar Mekah mampir heula meser korma sakantong lah sakilo yang bekal perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa. Waktu meser korma ditimbang meser sakilo, terus beres dibayar, waktu dicadak handapeun kresek atau wadah korma hiji murad. Disangkina tinu kresek anjeunna dicadak lah, dituang ku anjeunna. Mangkat menuju ke Palestina, ke Masjid Aqsa, kirang aku perjalanan 4 bulan di jalan. Ya mapah anjeunna. Korma bekal dah. Korma mah sampai 4 bulan kuat. Dugikeun ka Masjidil Aqsa, anjeunna gaduh kabiasaan upami di Masjidil Aqsa sok calik teh di handapna sakroh. Di tempat Masjidil Aqsa tempat anu favorit anjeunna pikeun ibadah salat, tadarus, zikir, dirinya anjeunna. Dina hiji waktos nuju anjeunna zikir wiridan beres tahajud waktu janari buan seorang wali, bubuhan seorang ulama besar anu ilmu mukasyafah, tiasa nguping cariosa malaikat. Di Masjidil Aqsa 2 malaikat keur ngobrol. Kakuping ku anjeunna, cek malaikat teu kahiji, itu jelema ngaranna Ibrahim bin Adham. Manehna teh seorang ulama besar, doana selalu dijabah. Kusabab ahli ibadah teh doana selalu dijabah. Cek malaikat hiji deui, nya bade teu mah. Tapi 4 bulan ka dieu doana ditolak, teu pernah dijabah deui. Gara-gara ngadahar korma sasiki nu lain hakna. Eta kakuping obrolan malaikat Syekh Ibrahim bin Adham kaget barunya 4 bulan doana teu dijabah, doana tertolak gara-gara ada korma. As inget bener 4 bulan yang lalu anjeun meuli korma di pasar Mekah teh. Langsung beberes sajadah dilepas bungkus di hari tak kene mangkat menuju ke Mekah deui. Bayangkeun 4 bulan ini perjalanan. Berarti 8 bulan ya pepetnya. Singkat cerita, dongkap ka Mekah ditengan ka pasar eta. Tapi kios korma anu basa kapungkur 8 bulan yang lalu di persaingan korma teh geus teu aya, nu dagang teh aki-aki aja teh. Aya budak orang ieu mah. Taros nu Syekh Ibrahim teh. Jang ari nu kapungkur dagang korma dia aki-aki kolot. Aki-aki wis kolot nya. Moal aki-aki ora. Aki-aki kolot. Wat teu aya nya kamar gentos kujang teh kumaha. Cek si budak orang teh, teh pun bapak pupus sasasian kapengkeun nah kitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan sing ditepakeun jeung rahmat Allah cek Ibrahim teh. Kumaha kitu Pak? Saya kumaha? Kieu baheula teh kuring meuli korma ti dieu 8 bulan kaliwat. Sakilo aya korma budak di handap timbangan. Sungguh teh tira kresek kuring. Kuring dahar. Ternyata lain hak kuring teh. Ayeuna kuring ngajar tadi ka dieu cek nya teh halal. Cek nya tadi didokeun. Tak usaha aya bapa ajar geus teu aya, geus ka anjeunna ayeuna mah ka anakna. Teu bijak nya segara-gara eta sabutir korma doa sampai ditolak Allah. Aya cek si pangbudak teh, "Heub Syekh, usaha si korma ieu atuh heug wae lah kuring dihalalkeun." Alhamdulillah geus dihalalkeun.
berarti jongjon saya Ibrahim jongjon bisa halalkan kita doa bakal terjabah deui ngajak si panggula teh tapi punten Syekh abdi teh galuh dulu 11 dapat bapak teh boga budak 12 anu masing-masing punya hak waris ti bapak wayahna beun kita kusalaya di petan halalna teu naon sok sebutkeun di mana alamatna hiji-hiji nu 11 urang alamatna beda-beda beleumun disusul hiji-hiji ka tiap bumi teh di peta halalna geus ngadahar korma mulai hakna nu handapkeun timbangan teh sugan teh keresek anjeunna lain haja teh mah sugan teh nu anjeunna teh keresek mulan lain haja aja bere jeung urang urang pan meuli dukuh ang sabar dukuh amis teh biasa kau biasaan teu meta teu naonnya nah kitu bae santos 12 jalmi sadaya dipapai di peta jidona jongjon eta Ibrahim bin Adham mangkat ke Palestina deui 4 bulan deui tah berarti bisa kumaha bulan sataun nya pertama teh bisa tahun mangkat deui maka pas sakroh deui ngadoa deui wiridan deui jeung salat di dinya ka kuping malaikat ngobrol tuh Ibrahim bin Adham anu doana tertolak gara-gara korban teh nya cek malaikat hiji cuma kata jadi nyaba eta mah teu da ayeuna mah geus dijabah doana mah geus mantep deui geus dihalalkeun korbanna eta tina kisah eta ambil pelajaran kurang sasiki korma seorang ulama besar anu doana geus mantap ibadah geus mantap nepi ka doana tertolak gara sasi korma anu anjeun tuang korma eta teu ngahaja da sugan teh nu anjeunna gitu tadi mah sok kumaha urang tadi meuli naon meuli dukuh nya mang meuli dukuh dicokot diasarakeun tinggal tadi doana kan doana teh amis dong, hasum kieu yang mahal, wajeng diledek, kopi joko di mana teh, aduh, tah perhatian orang, tina barang sekecil itu ketika bukan hak kita, kadek bis ibadah orang, doa orang tertolak, bising hidup orang sulit, hidup orang susah, ibadah orang, aina hese hudang cek subuh, ibadah hese, bising karena gara-gara tuangan urang aya anu teu halal gitu nya hati-hati tuangan bising terus teh bising ayeuna di kebon urang di sawah urang kungsi ngadek tanah batun satapak pacul bisa teu meuneu batas heuh di pelakan pare ku urang tah tina tanah batu teh jadi pare sa naon salapur di agi juga di pandu juga jeung panen urang kabeh kakotoran kabeh kadahar ku urang katepuk teh apa ade urang hati-hati bising tiba kanu hal sapertos kitu nya mudah-mudahan urang salami ieu ti ayeuna payun sing dijauhkeun tina hal-hal tuangan-tuangan anu haram anu matak nigah kana kasampurna ibadah urang amin ya rabbal alamin mudah-mudahan sing aya manfaatna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.